Halo Mang, anu duitnya udah ditransfer, masuknya ke rekening pamajikan. Ya bae lamun pamajikan eueuh di cash bae nya lamun ka dieu nya. Hah? Siap siap siap. Nuhun Mang. Ya Kang, kopina. Sok tunda di dinya nyi. Kang, gaduh hartos teu? Pak duit di mana kitu? Eueuh, bukan 1000 acan, akang ge bingung hayang udud. Malah akang mah sok teu paham nyi. Digawe pihak beurang kari peuting. Beurek ka ditu, beurek ka dieu, tapi meuni eueuh jajadianana pisan. Nyai kali-kali mah ngaduakeun geura ka akang, ambeh menang rezeki ambeh rezekina digampangkeun. Pantesan rezeki Akang hese. Akang keur teu boga duit, cenah ge ka Nyai kudu sabar. Akang keur meunang duit saeutik, kudu bisa ngabagi-bagina, kudu bisa bersyukur. Akang boga duit gede, boro-boro arek mere ka Nyai. Ngabejaan genan henteu. Yeuh Kang, sakali deui nya, rezeki salaki moal bakalan lancar Kang, tanpa kejujuran. Ngomong naon nih jadi maksudna? Yeuh Kang, tadi teh Nyai ngadenge Kang. Akang nelpon yang babaturan Akang. Maja cenah arek mere duit, tapi engke merena cenah ge lamun Nyai eueuh. Nyai teh ngadenge Kang, Nyai masih boga ceuli, masih ngadenge dua nanagenan. Ayeuna Nyai nanya sakali deui Kang, Akang boga duit teu? Boga nyi, Mana tuh? kok ditelepon lah nya. Halo Mang, anterkeun be ayeuna mumpung aya nyai. Heeh, nuhun Mang. Kitu atuh, ari hayang rezeki lancar, ulah sok ngabohongan pamajikan. Ari pamajikan teh doa nu paling mujarab ka salaki. Ari kumaha Allah ngabulkeun doana atuh ari salaki naga kitu mah. Duh, Kang euy. Ayeuna mah keur zaman gentingnya, Kang. Loba anu ngabegal, anu teu pagah puguh ogenan. Lah, aya we pimasalaheun teh, Kang. Akang mah tenang, akang mah bisa bela diri, pinter bela diri akang mah. Jadi tenang, aman. Dah, anu pinter bela diri ge ari nyorang dina apes mah angger we, Kang. Ya moal nyi. Sok geura ayeuna lamun aya nu nonjok ti kenca kumaha, Kang, bakalna? Nu nonjok ti kenca? Hmm? Ieu carana. Tak takis, juang bedol, tonjok. Gitu. Lamun aya nu nonjok ti katuhu? Takis, tewak prilitkeun tonjok. Gitu. Salah leutik nu kitu mah. Teu nya euy, Kang. Mun aya nu nagih? Lupat ka jero turunkeun panto. Aing Tah kitu carana. tanggung jawabna pisan atuh rek kitu mah, Kang. Kang, mamela Kang. Saya aya, Kang. Nuhun. Ya, kanggo ka para istri di mana wae ayana, ke heula ye ulah waka di-skip, dangukeun heula nya papatah ti Nyai. Lamun aya piomongan ka salaki, ulah salaki keur tuang, boh arek tina masalah duit, boh arek tina masalah pangabutuh. Keun heula sina saeb tuangeunana kakara ngobrol nya. Da maneh nyorocos teh, lain berarti salaki cicing wae teh sieun ka pamajikan lain, tapi salaki teh mikir ngajaga rumah tangga supaya ayem, supaya di dinya teh eling disabaran teh rek kumaha nya. Da ari tempona ditinggalkeun mah pasti jebleh ceurik kan. Tah, ayeuna mah ti Nyai mah kitu jeung deui ulah disasaruakeun penghasilan batur jeung penghasilan salaki urang sorangan. Tarimakeun we syukuri da rezeki mah moal pahili geus aya nu ngatur nya. Kade tah omat ti Nyai mah kitu tah karunya salaki teh kudu dihargaan nya. Ngaranna oge salaki kepala keluarga kudu dihargaan. Sakitu ti Nyai mah omat nya. Tah, Kang. Hayang duit, Kang. Eueuh, Sakedeung deui mingguan datang. eueuh nya. Mantakna Kang siga batur tuh usaha ka ditu. Lain ieu mah pagawean dahar batur euy. Ari gawe henteu. Beburu kadar 10.000. Eueuh, Buru geura Kang. Lah, Nyai geus teu boga duit ieu. Lah,
aing mah si Akang. Buru ya yang duit sakedeung deui datang nu nagih. Apaan cenah engker geus dahar ku kumaha gen. Geus dahar kumaha dan nu nagih mah meureun tuluy datang ka dieu. Dah. Jangan duit ka ditu. Matan. Matan. Nya Kang mangkat heula nya. Arek nongkrong jeung babaturan. Teu bisa. Henteu bisa. Ye Kang, anu ngaranna geus rumah tangga ulah loba tingkah. Ye, lamun Akang lajangnya ayana naon di luar anu rugi Akang sorangan, tapi lamun geus rumah tangga Akang ayana naon di luar anu rugi anak pamajikan di imah Kang. Sing mikir nepi ka palebah dinya Kang. Tapi kan ini babaturan Akang geus karawin kabeh, tapi bebas geuning ulin ka mana-mana gen. Ye Kang. Jadi Akang hayang kaos kitu. Kan itu ge bisa nyi, kunaon kutan Akang teu bisa. Tah eta ngaranna lalaki egois Kang. Anu ngaranna Akang geus siap rumah tangga, Akang kudu bisa ninggalkeun kesenangan di masa lengoh. Sabab kieu Kang, awewe lamun geus rumah tangga duniana anak jeung salaki. Salaki ge kudu bisa Kang. Eta ngaranna keluarga nu sehat Kang. Lain ieu mah pamajikan bisa ninggalkeun masa lajangna, ari salaki masih keneh asik dina masa lajangna. Jeung deui ulah hayang menang sorangan Kang. Boga babaturan anu kitu mah teu bener Kang. Deket sih bisa deket, tapi ulah deket-deket teuing. Mane asa tertekan ku aturan rumah tangga ieu asih. Lamun can siap tertekan ku aturan rumah tangga, ulah hayang rumah tangga Kang. Geus bae lelengohan Kang. Yeuh, jeung deui perkawinan urang jeung perkawinan batur ulah disasaruakeun Kang. Urang boga tanggung jawab masing-masing. Yeuh, ayeuna mah geus Akang bantuan Nyai sasapu tah. Nyai arek gegeroh. Aduh. Pasti mah nya. Tas balanja Kang ti warung. Ini hampurannya Akang teh bisa nyukupan gede jika batur ngabalanjakeun saeutik-saeutik. Ya. Keun bae Kang. Yeuh Kang, ari jadi jalma miskin janganlah bersedih. Ari jadi jalma beunghar janganlah bangga. Da miskin jeung kaya bedana heutik Kang. Ini bisa nya. Heeh, hari orang kaya mah dikit-dikit belanja, dikit-dikit belanja. Hari orang miskin? Hari orang miskin mah heutik belanjana. Ring suruh ayeuna mah euy. Buruk. Beres. Aduh, si Akang rapih can nya. Kang, tuang heula. Geus siap ya? Asak di nya. Asak. Bener pisan, Akang geus lapar. Ayo Kang. Yuk. Ini bukan daging hei euy. Alhamdulillah Kang. Nyai menang rezeki. Alhamdulillah. Yuk atuh ah. Ayo Kang. Tadi isuk-isuk teh Nyai ulin kasih Mama Kang. Ari pas Mama keur mencit hayam. Sip. Kocok lah Kang. Rasa nyeri beuteung lah euy. Koda boleh nya. Ulah lila Kang. Sok bae ngaluy heula. Oh nyatu. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Ayo di mah. Ayo di mah. Aduh. Beuteung geus kosong. Kari ngeusian deui. Pasti gede eusina ieu mah. Aduh. Ayo nya kepada tuang. Beri dahar sorangan. Oh, nikmat. Madih, aduh kelambek-ambekan. Kamat madangnya. Aduh. Si Nyai kamendi deui sukena geus areueuh jiga kieu. Yang jawaban tong ngemplong. Miluhna hayam. Aduh. Kamendi kitu sukena geus eueuh sasaha geuning euy.
Ari isuk-isuk nyareat mau gening menang rejeki. Kang. Nyai mau naon cing? Teu nyaho mau naon dinya? Ya Kang, nyai teh hudang sare. Aprak-aprakan. Aduh, tangga kalah. Shh, ulah sok suudon Kang. Ya, nyai teh isuk-isuk teh hudang sare Kang. Nyai nyareat. Ya, ti hayam geuning juga kieu. Nyareat naon deui? Lalaki bisa nangan suudon bae. Nyai teh tas nyareat Kang nangan dahareun. Langsung kana intina bae atuh gara deui. Naon deui nyareat naon? Mau dibere sekalian. Naon deui? Nah, gitu dong. Yuh, ini ribut bae kana barang dahar mah. Buru gak nyikira buka. Buru. Mau bener Kang di luar mah Kang. Di jero yuk. Buru kada dibuka. Wah, Yuh, ke heula geura. Yeuh Kang, ari barang tuang kudu ngadoa heula amih jadi daging, amih berkah tuangan nu kurang dituang. siap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina adzabannar. Mata nih gua. Mata nih gua, Pak.